Di zaman nu cerdik mah selalu ngahisab diri jeung memperbuat pagawean naon urang sabada mau kahayang urang teh dituturkeun. Aya teh pan waktu seharian tong seharian tuturkeun, tetulung ya seharian teh aji ngaranna teh. Tapi eueuh maneh. Kitu mah aya tinggi celek balik deui istighfar. Tinggi celek balik deui shalawat, ieu balik deui kitu. Nu kitu teh awab cenah keur kembali ka Allah nu kitu teh. Tapi lu tinggi celak tuluy, tinggi celak eta mah cilaka gitu. Takuman cikanya Rasulullah qala ngalika ka Rasulullah al-kayyisu wajan pailun mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Ari jalma anu cerdik, jalma anu pinter, jalma boga akal, jalma anu sampurna man eta manusia jelema dana nafsa anu ngahisab diri iman ngahisab nafsahu kana dirina man. Jadi zaman cengi anu pinter mah cerdik mah wa amila jeung migawe ieu man 5 pikeun perkara anu tetep mah badal maut sabada maut. Jadi zaman nu cerdik mah selalu ngahisab diri jeung memperbuat pagawean naon urang sabada maut. Eta teh kapan loba gogodaana hiji isi koma summa yastaridu tuluy yastaridu budal. Isi koma mana teh isi koma naon deui keluar itu dari isi koma tuluy kitu jeukeun bae ya dua cenah naon kasub jelema awab cenah kitu jelema anu kembali ka Allah sanajan urang ngaji ayeuna isuk teu ngaji deui salat isuk teu salat di lain daripada mah eta kudu anggar dipigawe ini mah sunat tapi na jadinya teh pan kitu nya aya hiji kaya kitu maka kapurya Rasulullah kudu kumaha abdi wa mila lima badal maut teh abdi hoyong kalebetkeun jelema anu pinter, jelema anu cerdik, jelema anu kais selalu muhasabah kana diri abdi mempersiapkeun setelah abdi maut. Ceuk Kanjeng Rasul al istiqomah deui mah istiqomah. Abdi teu bisa istiqomahkeun bae, teu bisa istiqomah yastaridu. Manana mengkol teh ka istiqomah, buru-buru istighfar deui. Istighfar istiqomah deui tah, mengkol deui. Istighfar mah boleh inau awab. Jelema pangkat tuh gitu kelebetkeun jalma anu kembali ka Allah sanajan tutuluy terus ge. Urang lempeng. Urang tuh lempeng ada kabung harus aya kana teh kudu mah tuluy, sanepi mah ka mana? Tuh motor teh kulantaran aya awe si warung pangeulap teh ngobrol ngopi. Teh ya saridu disebutna teh. Macel dina jalan rel. Geus astagfirullahaladzim ini teh berarti kitu. Saeueum tulikeun. Panik deui aya naon di kopi deui. Nanganapeun. Dinya naon deui? Astagfirullahaladzim. Ini teh inahu awab jelema nu kitu kembali ka Allah teh. Ngan lagu tuluy manehna cicing dina anu hideung tadi bari aya naon? Eta mah lain awab eta mah. Naon atuh? Cilaka eta mah sako. Terangkan gitu. Jadi urang teh kudu tuluy pacak teu kudu kebae urang mah normal biasa mengalir belum kaku biasa torikoh disebut torikoh perjalanan para ulama begitu. Jadi itu kudu bener tuluy teu kudu ai kitu mah tungkang tapi ulah diaja diulang gitu ai kitu mah kang atuh abdi cenah rek ngalakukeun atuh bisa. Jadi inti lamun nganincak itu tuh kembali ke mana istighfaran kembali nah takpek cenah lobakeun istighfar lobakeun shalawat teh kitu di awab ka asupna teh gitu. Tapi sabalikna wal ajiz ari si ajiz teh mah dan ajiz ieu mah ari jelema anu goblok jelema anu lemah jelema anu apes nu bodoh man eta jelema asba'a nafsah anu mengikuti mah nuturkeun man nafsahu kana dirina man hawaha kana kahayang itu nafsun. Kahayang urang teh dituturkeun aya teh pan waktu seharian tong seharian tuturkeun tetulung ya seharian teh aji ngaranna teh
Tapi awa maneh itu mah aya nu kawinan heula lumayan eta mah kudu didawe kudu dieula jemput eta mah lumayan teh pan jadi 2 gitu sekali mendayung 2-30 terjangkau kan udah mah pinter kenapa gitu jadi sunat kalampah pardu ka naon gitu pardu ka laku sunat kalampah gitu aya naon tahlilan heula rek carian teh aya nu nikah apa lumayan teh lain roja eta mah toma lumayan teh tenana efek teh nage nyolatan mait bios laju teh kitu lain roja rek carian teh aya nyolatkan mait heula wajib kifayah gitu walaupun dia hukumnya fardu ain gitu. Nah, itu disebut teh al-kais mandana nafsah gitu. Jadi 5 badal mau amila 5 badal mau teh kan terus ke aku mah ya Rasul sahabat harus ke kanjeng Rasul. Abdi teh hoyong teras-teras mempersiapkan sareng semua teh kudu kumaha abdi gede teu kuat. Milari situasi dan kondisi anu sakieu ketat anu sakieu adu ganana loba pisan titingal dia loba pisan dosa maka ditibarkan ku sebagian ulama kurang di alam dunia teh dilibatkan lempang dan hiji galeng kadia jungkrang kenca jungkrang katuhu jungkrang urang teh eta keur kieu teh ale kakatuhu ti uring ka kenca ti uring kurang-kurang lama upami urang teh pondasi teh basic teh paker ilmu tauhid cilaka atak paina saya di zamanun ya, al ilmu khairu min amal ya badar kema di akhir zaman amal teh non ilmu teh lebih alus di mana amal ya ngan beda antum fi hada zaman al amal khairu min al ilmi tapi wasayati al ilmu khairu min al amal cekanya Rasul belum masuk itu lepas pun belum masuknya ya pernah masuk antum pada zamanul amal wasayati al ilmu khairu minal amal anjeun mah aya mah alus amal tong nangan ilmu anjeun mah nangan amal tong nangan ilmu maksudna di tong nangan ilmu jadi alus keneh amal dibandingkeun jeung nangan ilmu tapi wasayati akhir zaman mah al ilmu teh khairu minal amal ilmu teh lebih sahe dibandingkan dengan amal nuduhkan anu sakieu geus kolot alam dunia mata urang teh kaya-kaya lempang hirup ayeuna teh kakenca jungkrang kakatuh jungkrang munul bakal dikuling kahareup dijongklok kudu kumaha tuh ka tas be halus kitu apaan butuh pamajikan nya naon seimbang we dan tadi ke 5 badal maot teh eta teh cikan Rasul sahabat abdi teh bisa isi kumaha ya Rasul keun bae atuh ngagijlek saeutik ge buru-buru deui balik deui ngagijlek deui balik deui teh urang ti budak budak balik di kalur ayo mah tigijlek balik deui isi ban tigijlek balik deui sholawat ieu balik deui kitu nu kitu teh awab keur kembali ka Allah begitu teh tapi lu tinggi celak eta mah cilaka gitu teu beda urang apa di beda naon teh kapan di beda nafsu teh nya di meureun keur eleh ayeuna hawa nafsu keur menonjol akal urang aya sifat malaikat keur ayeuna eleh meureunan ayeuna akal menonjol hawa nafsu baru keur tinggi celak gitu setenang rasionalis gitu. Nah, eta kan urang mah ari nurutkeun hawa nafsu saterus alhamdulillah itu keur naon teh keur kais teh mah ubat keur kais beulaan euy di Jakarta di Bogor di Depok ya intina mah bade yang nunggu budak we sareng naon gitu kan eta teh naon gitu sekali mendayung 2-30 terjangkau kataku macatnya jadi indah lah beragama nya baca jadi itu teh urus hariahan intina mah
Nyapan aya minum budaknya lumayan tuh. Siapa ada ibadah kapan? Maju membunuh Yahudi saja 1000 wah orang Palestina mah banget. Israel. Mending etanya gitu. Eta lah. Ya. Mana tenaga gambaran ayeuna tah lamun ayeuna ajiz nafsu hawa wa tamana Allah amaniyatan wa tamana tuluykeun bari ngarep-ngarep itu si ajiz. Allah ka Allah al amaniya kana pirang-pirang pangarep-ngarep angan-angan eta mah cilaka ari manehna kalakuan ngagugu hawa nafsu tapi ngarep-ngarep ka Allah eta nu dicacan ku alum tadi sayuk parulana itu cacan tadi tengah naya Hasan radhiyallahu an inna qauman alhaqum amaniyal maghfirah hatta kharuju minad dunya wa laysa lahum hasanatun yaqulu ahaduhum gitu kaulah teh ngaluskeun sangka ka Allah tapi bohong walau asanatun nabi rabbil asanal amal ya. Inna kauman alhakum amaniyal maghfirah kaum teh nungkulkeun bahwa manehna pangarep aya pokona dihampura ku Allah dalam lautan naon atuh Gusti Allah lautan ghafurur rahim Gusti Allah mah ghafur loba panghampura sikat nu balago rahim lu suud pikanya anak da kudu aya sarehat tapi manehna cicing dina eta mah anger cek dohir anakon sarohir ma Allah nu uningan teu kitu pan loba aya hiji awewe kapuguh ge takunna tukang naon takunna teh mun aya nama DJ naon teh hah DJ naon da apa eta kitu lah pokoknya kudu kita gitu ini kita ada boga pilih dikeresakeun ku Allah lain naon lah jigat nama gitu kawin jeung naon nikah jeung ayeuna ahli waro nepi ka ngagaduhan putra apa jadi kaum para nabi Bani Israil aya turunan-turunan teh itu Allah anu parantos naon mah disebutnya masjub eta meureun di bedol ku Allah disebut muradin ngaran teh nyapan aya murid aya murad aya muridin urang menghendaki menuju Allah aya muradin urang langsung dijemput ku Allah sebetulnya masjub gitu masjub sebetulnya anu upami dina sapegian riwayat jelema anu masjub ku Allah lamun jadi tersang jadi mursyid jadi gitu lamun dina urusan thariqah jadi mursyid sebagian tapi ya urang mah da nya aya tama saking kunaonana gitu masjub mah teu sah tapi anapun aya geus melebihi batas menyasari sebagian komentar para ulama dina urusan guru mursyid gitu. Nah ini batkeun jadi urang teu sah ijazah lamun lain ka guru mursyid nah anu geus ngimpi cenah 3 kali jeung Kangjeng Rasul eta can manggihan cenah masalah ngimpi jeung Kangjeng Rasul mah jadi guru-guru mursyid teh guru-guru hikam teh anu ngaji kieu teh urang teh jadi lamun jelema can ngimpi jeung Kangjeng Rasul teu sah ngawuruk hikam gitulah teu sah maca hikam asa jauheun atuh eta di mana teh ada yang teh can urang mah can ngimpi jeung Kangjeng Rasul atuh moal aya teh anu macakeun kitab teh gitu lain ngawuruk nu maca gitu jadi can ngimpi jeung Kangjeng Rasul mah cenah urang teu sah cenah ayeuna ngabahas kitab hikam komo cenah kitu mah anu laluhur teu sah sabab urang can ngimpi jeung Kangjeng Rasul lamun can ngimpi jeung Kangjeng Rasul urang can aku umat Kangjeng Rasul wah tidak betul kapan ayat cetik dina hadis arba'in pilarisir kita baca susinia atau tong tebiti kita kusbah hadis arba'in jadi pang alusna jelema teh wahum qaumun min ba'di walam yarawni payusadiku iwani wahum qaumun min ba'di walam yarawni wa yusadiku gitu nih gitu jadi panghadena manusia teh kaum kami sabada kami teu pernah akrab jeung ka kaulah teu pernah ngimpi ka kaulah tapi wahum yusadiku nih mereka ngabenerkeun ka kami paulai kahiwani dulur kami atuh urang kudu ngadogan ngimpi ka Kangjeng Rasul mah kudu kumaha atuh ka kumaha masa buka bela-bela eta amali aya nu ieu kumaha cenah jeung naon teh ieu cenah lamun urang ngaji nu bangsa tasawuf ngaji sulam lah cenah jadi urang mencan ngimpi jeung Kangjeng Rasul urang teu sah ngawuruk sulamna teu sah ngabah sulamna aduh ceuk atuh asa kaheula ceuk asa can manggi ari kudu ngimpi jeung Kangjeng Rasul mah ngimpi Kangjeng Rasul teh udah dikasap seperti wasi naon wae itu ajengan naon teh di Jakarta
Demi Allah bahwa laskar itu mati syahid, saya mimpi dengan Kanjeng Rasul. Nah, gitu. Jadi ngupatnya, ngupat sama nyaritakeun sarua. Wah, ini mah badal mah tua, ini mana tanah sawah, wa tamanal amannya. Jadi lamun kitu cenah atuh cek di dieta. Wa kana manehna teh hatta qaruna dunya, mau teh manehna kaluar dalam dunia. Nya walai salaum hasanaun, teu ngabogaan sakecrek kahadian oge gitu. Sabab manehna naon atungkul kumang rupakeun ngarep-ngarep pangampura Allah mata dina Imam Ghazali yarju najat wala yasluk masalikah inna sabinata la tajri alal yabis gitu sepaidah eta mah Imam Ghazali itu loba jelema ngarepkeun salamet ngarepkeun pangampura tapi manehna teu cicing dina perjalanan wala yasluk masalikan teu cicing dina perjalanan pangampura ti Allah teu beda we dina sabinata la tajri alal yabis sok ayeuna tongkang rakit moal maju da tengah sawah bose sok mangkana jangan boga awak kampul jadi kapuk awak kampas jadi kapas gak anger we di bose eta tongkang jeung rakit di tengah datar moal maju teu kitu model urang ge kitu sarua sakitu muka dimah mudah-mudahan seueur matlabul arifi minallah wallahu a'lam bissawab kagok tawak. Nah, jam 12, jam 12 waktu nih. Segitu mudah-mudahan jadi kerjaan anak pada ayat mulai jadilah cerdesia ya tamu di Jakarta seulang tahun angkat ulang sesarangan hari alhamdulillah wa syukur alhamdulillah terakhir disyukur Allah di pesantren pilih ayah wargi tersaha tenang arawas lah insyaallah pada dia mas makoma kaya lah orang informasi ke bersyukur dan saya bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan yang lebar.